Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorebacep di mana wae ayana anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Ganjaran Hutang Kanyeri bagian ka-42. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tuh geuning geus bedug magrib nyai, jung ka ditu garamiang ngan omat ulah teu dibawa ka dieu nya. Mangga ibu, walon Nyi Onih bari turun kaburuan tuluy ngaleos. Aduh, tobat teuing. Cuk nu boga imah siga nu manggih kareuwas nepi ka Nyi Onih geus rek ka jalan ge kuat ngarandag tuluy ngalieu. Kunaon ibu? Nyi Onih kaget. Teusing eta nempo birit nyai mani mata kabita, dempok biola, heug alus gijetna, moal teu oyag kabeh. Heuheuy deuh. Ah, si ibu sok ngareureuwas, ceuk Nyi Onih ngabalieur di barungku bibir ngagelenyu imut, geus kitu mah kebat ngaleos. Nu maksudna rek neangan lawan pikeun nyumponan pangabutuh gede hutang. Harita Nyi Onih lempangna meni ngagandang da puguh rek mikat nu gandang datang ka jalan, loba anu maridang kabeneran hade poena, langit lenglang taya panghalang, bentang geus mimiti bruh breh katingali ting karetip, lir panon jalma ting kariceup, ting darelek babakuna para nonoman ngadon olohok mata simeuteun dumeh ningali nu lenjang-lenjang. Horeng Nyi Onih gawena keur kalayar kuluyur rarateret umat imut dumeh aya pamuda netep. Kitu deui Nyi Onih males netep pada sarua seukeutna. Itu nyorot ieu nyorot tungtungna hate ngageter diwuwuh ku jantung Ratu Glir tutunggulan. Rasa silih sedot itu hayang narik ieu hayang narik tungtungna pada ngalios. Kitu oge lain ku teresep tapi ngalios bari jeung suka ngan kitu sotenan rada rumegag. Gede ka era dumeh di patempatan anu rame. Tapi akhirna mah pamuda eleh sorangan teu kuat ngalawanan tahan ujina Nyi Onih. Ret bae pemuda teh ngareret bangun nu asa-asa. Kabenaran deui Nyi Onih ngareret dibarengan ku imut. Atuh rei bae daun ceri pemuda ngadadak beureum. Hatena dugdag asa ting hareab hareudang dumeh ka pergo reret. Geus kitu Nyi Onih pura-pura ngalewas siga nu embungeun ngalayanan, atuh beug wae batin pemuda mentegeg. Ngerasa handeueul panon merong kanu geulis tapi Nyi Onih teu kebat, kitu soteh ngarah dituturkeun. Reg eureun dinu rada tiiseun sarta ngalieu ka tukang ngiceupkeun panon kenca disusul ku imut. Ngadadak pemuda teh bungah deui tuluy maleseri bari nyamperkeun, sedang batin mah ratug. Aya wani aya sieun kulantaran bujang tulen anu kakararek mangkat beger. Sanggeus deukeut Nyi Onih mieullaan nanya bari teu weleh ngebenturan ku imut, bibirna euceuy semu kareueut, moal teu geget mun diseuseup. Ceuk Nyi Onih mani ngagalindang matak dedengieun ku nyebut engkangna teh mani kot leleb. Sumuhun, walon pamuda bari rada ngaleper teu puguh rarasaan. Urang sareng atuh supados teu keung. Mangga namung moal kumaha engkang? Nyi Onih gancang ngudag caritaan pemuda siga gegeumeueun bari panonna rarat reret siga aya kasieun. Sumuhun teu aya naonna engkang? Eta dupi neng teh teu singal kitu, tanya pemuda bari alangah elengeh. Oh, engkang mah aya ku model, piraku atuh engkang abdi wantun ngajak ameng, upami gaduh kabeberat mah, upami engkang mah duka rupina riba. Nyi Onih bari seuri. Neng mah rumaos abdi riba keta, namung riba ku ka Inggis, nu mawi ti tadi asa-asa teh Inggis neng aya nu kagungan. Pemuda blak-blakan mukakeun rasa kasieun. Upami barang nu aya keneh dina icalan mah engkang tawis teu acan aya nu ngagaleuh, saha we nu peryogi. Oh gitu.
Nuhun atuh upami saha bae nu priyogi mah tangtos abdi meryogikeun ceuk pamuda kakara ngarti. Numawi urang sareng teh oge kitu bade angkat bae engkang atana pitunggang beca Nyi Onih teu sabar hayang buru-buru ngabandang bujang tulen. Bade ngiringan bae abdi mah Neng, kana beca sae bade papah mangga walon pemuda geus rada aya hate kawani. Urang kana beca we engkang supados enggal sareng upami angkat mah bilih lebet angin. Mangga namung bade kamana amanganana. Pemuda nanya deui bari netep serra nod hatena ngalenyap dumeh ningarupa Nyi Onih meuni geulis anu lain geulis pupulasan. Eta kahoyong engkang kamana? Nyi Onih malik nanya. Teu langkung Neng, abdi mah bade ngiringan. Sae atuh upami kumaha abdi mah ceuk Nyi Onih bari ngagupayan beca anu keur nagog sisi jalan deket tukang cikopi sarta tukang beca nyamperkeun kalawan Nyi Onih rebut tawar nepi ka jadina. Geus kitu mah celak bae tarumpak beca. Sajeroning tumpak beca mungguh batin pemuda tuleh ratug awak ngadadak kesangan netelakeun can aya pangalaman pisan babarengan jeung awewe nu can kenal loma sedeng ieu kakara pisan panggih nu matak pantes rek ngarasa ragabna teh katambah diuk ngarendeng sabeca jaba manipasna kara teu bisa ngised-ngised acan sabab becana leutik. Teu lila reg beca teh eureun da puguh dititah ku Nyi Onih sabab geus tepi tidinya golosor mikeun duit ka tukang beca. Mangga engkang urang karorompok. Mangga walon pamuda rada asa-asa sanajan kitu ge ngarasa kagok asong tuluy merengan Nyi Onih sanggeus anjog ka imah tuluy keketro kana panto nu teu lila bray pantona muka. Geuning Nyai iap ka jero. Ari eta saha? Nu boga imah nyidik-nyidik ka pamuda sabab teu pati sidik dah puguh caang bulan remeng-remeng. Ieu engkang ibu walon Nyi Onih tuluy unggah kana golodog. Mangga atuh kalebat Aden. Mangga ibu walon pamuda adabna keur sarta cat bae unggah nuturkeun Nyi Onih. Di ditu wae Nyai. Mangga ibu. Mangga engkang. Teras kalebat tong asa-asa di dia mah datos biasa. Nyi Onih nyurungkeun pamuda nepi ka asupna ka kamar geus kitu gek bae diuk dina kursi teu lemek teu nyarek. Sedeng batin asa beuki ratug kesang tambah merolok tina tarang-tarang. Mun harita aya nu nyaksian kaayaan pemuda moal teu ngarasa mangkarunyakeun kasebutna bae jajaka ganteng tapi manis siga nu kasima gawena teh umarah mir panon rarat reret siga nu neangan jalan pilumpateun. Tuur ngadadak nyorocod malah timbul pertanyaan dina hatena. Boa-boa manehna teh nu disebut wanita galandangan nu biasana ngabahayakeun kabersihan diri. Tukang ngalanggar hukum susila teh. Ukawe atuh bilih haredang mah acukna engkang. Gebeg pemuda ngagabeg pangacian asa kabur dume harita keur antep ngalamun ka paur nu tangtu baris digebrus kana jurang. Wios Neng rada tiris puguh abdi teh. Moal engke mah engkang tina tiris teh kana bayeung yang pinanggih senang ceuk Nyi Onih bari gek diuk sisi ranjang. Geus kitu brai mukakeun kabayana katingali kutang beha meuni nyeungseung tidinya ngudaran beubeur digulung-gulung sok dituna gigireun. Sanggeus awak dibuligir kari kutang jeung Nyi Onih nangtung tuluy ngalengkah ka deukeut lomari sarelek sampingna dibuka disampaikeun dina tihang ranjang dipake pipinding. Atuh batin pamuda ngalenyap dumeh ningali Nyi Onih ngudaran pakaian kari kutang jeung anerok rangkep tina kaen kaci anu ngaluhuran tuur. Jorelat bitis jeung pingpingna jojorelatan bodas kasorot ku cahya lampu tempel geus kitu ngadeukeutan pemuda bari alangah elengeh mere tanda ngajak tarung dina sagara. Tapi sagara ge lain sagara lautan ieu mah sagara sorga dunia. Mun parahut teh mah matak nimbulkeun mengarungi samudra rupa daratan hayang kerem babarengan.
Tapi kereta pemuda di tembongan pingping bodas teh lain timbul kabita atawa hayang ngarontok, malah asa beuki ngayok-yok teu puguh rarasaan. Panon olohok mata simeteun teu beda nusawan ti koro ngadadak seuseut neureyan ciduh beungeutna sepa. Ningali kaayaan pemuda nu teu lemek teu nyarek megwae batin Nyi Onih mentegeg timbul goreng hate. Rasana asa ditampik kurang menarik serta geus teu sabar Nyi Onih ngenyang leungeun pemuda. Enggal atuh engkang, kunaon anggur ngahuleng? Ureh ieu abdi teu acan open cup, mangga engke di ditu open cup na mah. Abdi kitu gampil, kantun engkang teu acan singkil. Bade ka mana? Enggal teh Neng. Pemuda anggur nanya deui bari agak euge, sedang leungeun sabelah nyekel kana meja. Pan sanes bade amengan engkang teh. Sumuhun, walon pemuda bari neuteup, tapi neuteup oge neuteup sieun. Muhun, naha atuh anggur merot diajak ameng teh. Nyi Onih rada keheul nyaritana bari baeud. Piraku atuh Neng, aya bade ameng udaran raksukan. Isin atuh, ka jalan kikituan onaman. Kalayan sanggem Neng, abdi kedah singkil, ngadonting araleut ka jalan. Pupuri kilan, siga pisan istri nutos di jamban, dianter-anter. Ceuk pamuda nyaritana pertengtang nu akhirna Nyi Onih teu ngomong deui anggur ngabalieur miceun beungeut. Kitu soteh hayang seuri koneng ngadenge ceritaan pemuda, tapi najan kitu teu burung nyarita. Rupina engkang teh teu ngartos panginten kana maksad abdi ngajak ameng. Manawi teu ngartos maksad Neng ngajak amengan, namung buktosna anggur dibubuligir. Dupi engkang teh laras-laras masih jajaka, Nyi Onih ngaleleyan. Upami abdi nyebatkeun jajaka, aku angga, sumpahna oge ulah dipaparin harkat darajat, satutup umur. Malih sasarengan sareng istri ge nembe ayeuna pisan sareng Neng. Bujang-bujang sagebrug abdi mah. Saur cohagna teu acan ngangsean acan, pemuda susumpahan. Eheuy deh, Nyi Onih teu kuat piseureun malah pemuda oge kabawakeun imut. Dedeh teuing engkang, panginten atuh ari teu acan ngalaman pisan mah. Heuheuy deh, Nyi Onih seuri deui bari nepak tak-tak pemuda. Kieu engkang anu dimaksad ku abdi ngajak amengan bari kikieuan teh. Abdi teu dibaju-baju acan, upami hoyong dijelaskeun mah amengan milari kasukaan kanggo urang duaan. Nu matak janten suguma batin, etang kulem sonten-sonten, tah kitu nu dimaksad ku abdi mah. Muhun, maksad abdi oge kitu Neng, saur bahasa asing teh mah understand. Upami saur mojang sareng nonoman nu ayeuna disebatna teh indohoy, atanapi istilah urang Jakartana jalan-jalan, sedang Neng bari teu diraksukan acan. Du dimaksad bade amengan ka mana? Pamuda oleh can ngartieun kana kekecapan Nyi Onih nu dicaritakeun tadi, nu akhirna kapaksa dijelaskeun pisan. Ieu engkang, upami teu acan ngartos keneh maksad abdi ngajak amengan teh, nyata amengan kulem sasarengan. Har, kulem atuh maksad kitu mah teu kedah ngajak Neng, margi abdi oge gaduh pemondokan. Nyatana rorompok, ceuk pemuda batina ngalenya abdi malah bulu punduk asa kukurayeun reuwas kareureuhnakeun. Untung teu kungsi ti gebrus kana jurang kahinaan, geus kitu rai bae beungeut Nyi Onih meuni beureum. Siga rada handeueul nu lain lumayan, pinapsueun ngagugudug asa medang hal dina hulu angeunna sarta pok bae nyarita rada kasar. Nah atuh, lain tatanya nu bener ari ngarumasakeun bodo mah. Hanas kabatur henteu ari ieu anggur ngarugikeun. Har, nah atuh ku Neng diajakan pemuda olohok. Sabalikna di dinya, naha make daek diajakan, matak naon nolak da di dieu oge moarek kekeureuweut ka lalaki nu embung. Nyana-nyana pirugieun mah sudi najis abrig-abrigan teuing mawa lalaki japilus. Nyi Onih beuki nafsu siga namun kongang mah hayang ngarames nya-nya. Karugelan kumaha Neng nganggo nyebatkeun rugel sagala.
nya rugi we nu matak liar ge maksud teh rek usaha ngabelakeun hirup tembal Nyi Onih tuluy bangkenu meuni kuraweuh hangseur. Kutan nuju usaha Neng teh. Atuh nyuwunkeun hapunten we samudaya kalepatan abdi. Wireh teu acan ngartos kana maksad Neng. Da upami tadi terang matak ngarugelkeun mah moal wantun nyarengan. Nu mawi ayeuna mah urang sami-sami silih hapunten. Jalaran pada lepat hartos. Abdi neda dihapunten. Neng pon kitu keneh. Teu butuh ku hampura di dieu mah. Butuh sotenan ku duit. Nu matak tadi nyebutkeun keur usaha teh. Ceuk Nyi Onih bari tetep nukangan. Kutan peryogi ku artos Neng teh. Ceuk pamuda bari ngorejat nangtung tuluy ngalengkah nyamperkeun Nyi Onih. Sedang leungeunna nu katuhu geus ngodok pesak ka meja sarta ngaluarkeun duit salambar anu 500 meni heuras keneh sigana duit meunang gajihan ti kantor. Neng, mugi teu janten bendu galih kalayan abdi sakali dina da dihapunten. Ieu nyanggakeun artos etang-etang tawis munggaran patepang kalayan ulah teu ditampi peperieun ageng henteu. Eta mah bade janten sawur wireh abdi masihan kaemutan sakieu mangga. Atuh moal janten pisanggem eta nu diteda song duit teh diasongkeun ti gigir nu harita keneh tuluy dirawatan bari Nyi Onih malik ngalieuk tuluy neuteup. Kumaha Neng bade ditampi kaemutan ti abdi sapeser? Engkang ditampi pisan ku abdi lahir batin dunya akhirat malih artos ieu duka sasen duka sapeserna ku abdi sapalihna bade disimpen di anggota wisoca ti salira engkang nu yaktos manah nu cekas manah suci bersih galih engkang surcohagna bade dianggo jimat tilam kaeling siang wengi diri abdi walau Nyi Onih anu babasaanana teh matak narik ati ngahudang kana langsaan diboboh dak dumadak cipanona nyalangkrung diricai ibun ngarencelong dina dangdaunan ting gurilap katojoku serangenge nu kakara medal. Hatur rebu-rebu nuhun Neng upami ditampi mah tah ayeuna abdi bade tumaro sakali deui kumaha dina wangkid ieu Neng bade ridho ngahapunten. Pemuda beuki leuleus sedang panona tetep neuteup bangun geget ngandung kadeudeuh. Duh engkang reg Nyi Onih nyaritana eureun sabab cipanon maksa ragragan gancang nu ngalembereh kana pipina disusutan geus kitu pok nuluykeun deui omonganana. Sayaktos nama engkang sanes engkang anu kedah dihapunten namung abdi nu sakedahna dihapunten ku salira engkang ti lahir dugi ka batin paripaosna bade dibeureum bade dihideung disiksik didamel kunyit dicacag diwalang-walang lillahi ta'ala abdi pasrah. Margi pemuda ngudag caritaan Nyi Onih. Wireh abdi dosa segeruk Nyi Onih cerik tuluy ngaguk-guk nyuuh kana meja atuh leket teh bae hate pemuda jadi milu ngangras malah cari nakdak rasa batin katarik sedih tapi pemuda teu burung nanya meni leuleuy kalawan leungeun duanana dipake nyekel tak-tak Nyi Onih nu karasana nya lemes nya tiis tan wande keur wening ati. Neng kunaon geuning anggur nangis sareng nyanggemkeun dosa sagala rupi. Dosa teh dosa ti saha? Engkang dosa abdi sanes lumayan ageungna malih upami bade dibandingkeun sareng ageungna Gunung Cikuray rupina masih ageung keneh dosa abdi terhadap salira engkang. Margi engkang teh kaemutna ku abdi ayeuna sanes jajaka pupulasan asli pemuda harapan bangsa nu sajati kalaya nu ngagaduhan jiwa satria tur berbudi luhur cekap beunghar kuda dasar kamanusaan nu kagungan martabat nu dipikarido ku Gusti nu Maha Agung sedang martabat atanapi harkat darajat engkang nu murni ku abdi bade dibantun kana jalan kanarakaan hartosna bade dibantun ragrag kana jurang nu teu dipikarido ku pangeran kalaya nu matak ngalanggar hukum agama sareng nagara urang nu berdasarkeun nagara Pancasila. Malih dosa abdi teh sanes ka engkang bae pami bade dilenyepan nu leres-leres dosa ageung kanggo wanita-wanita nu sanesna hartosna sami sareng bade ngiruhan atanapi ngajatohkeun harkat darajatna anu mawi ti wangkid ieu
abdi ngucapkeun a'udzubillahi min dalik ti masyrik dugi ka magrib. Abdi janji moal bade ngulangi kalakuan nu sapertos nembe bade ditibankeun ka salira engkang. Ceuk Nyi Onih mah ditatagna keur seolah-olah ngebrehkeun kabaluasan batin sarta pok nyambung deui caritaanana siga nu can puas nembrakeun sabab musababna kitu. Sayaktosna mah engkang ku ayana abdi bade luas ngagebruskeun kana jurang nu nembe didadarkeun teh kawitna tina jalan tertekan batin anu sanes tekanan batin teu aya kasugemaan ti apanapun anak. Neng mugi ngahapunten abdi megat kalimah kukupingan teh Neng kagungan putra pemuda ngaranjug hate. Leres engkang malih ayeuna oge di dieu nuju mondok sareng eyangna. Dupi ramana aya keneh kan tenan we aya mah engkang. Di mana ayeuna pemuda beuki reuwas manawi engkang wireh tadi disanggemkeun abdi kateken batin teh lah teu ikhlas ngalisankeun anak engkang. Malih upami aya nu rajin teh mah lalakon katunggaran abdi dina sakitu taun lajeng dikarang kalayan dilebetkeun kana buku aosan atanapi majalah rupina moal cekap ku sajilid dua jilid lajeng diaosna ku istri nu sanasib sareng hirup abdi. Moal teu hujan cisoca kadangkala moal kiat neraskeun maosna walau Nyi Onih teu weleh ngaleungis. Cobi Neng saya namah didadarkeun we sawios singkat oge. Abdi hoyong ngupingkeun malah mandar aya pulunganan abdi pemuda ngadesek panasaran hayang nyaho lalakon katunggaraan Nyi Onih. Engkang sanes abdi ngoretkeun kana riwayat hapunten bae moal tiasa kuangkid ieu mah jalaran kahiji atos wengi kaduana bilih ngaganggu ka engkang enjing ngadamel kasiangan. Moal kasiangan Neng margi enjing mah dinten Minggu. Oh leresnya atuh enjing we engkang ka dieu deui kitu oge upami kersa kalayan teu matak janten karugelan salira engkang. Abdi mah teu acan panginten raos rugel untung we nu aya margi tiasa patepang sareng Neng. Insyaallah abdi enjing ka dieu deui rupina bada asar nu salajengna unjuk permios bae kalayan sakalian deui neda dihapunten. Wireh abdi ngaganggu sinareng ngabari binan ibu rawuh putra nu tos karulem. Sawangsulna abdi kedah dihapunten rumaos tos ngajaheutan manah engkang walau Nyi Onih ngorejat nangtung tuluy sasalaman mani rengkuh nakar dibarungku imut nu matak deung deuleueun. Permios atuh Neng wilujeng kantun wilujeng wengi. Sami-sami engkang walau Nyi Onih bari nuturkeun nepi ka lawang panto hareup sarta pamuda turun menerkeun tali sapatu sanggeus pageuh pok pamitan deui mani rendah nakar. Mangga Neng mangga engkang. Engkang ceuk Nyi Onih ngagero deui bari tulun ka taneuh siga aya keperluan anu poho nepi ka pamuda anu rek salewas-lewaseun indit teh ngarandeg deui tuluy malih. Omat engkang ulah ngabohong enjing teh upami ngabohong ku abdi bade dicirian. Sae bade dicirian oge namung abdi nawis ulah dicirian ku mehong atanapi ku alat tulis nu teu aya hartosna. Hayong dicirian ku naon atuh? Nyi Onih papanjangan siga nu ngahaja hayang heureuy dumeh rek ditinggalkeun ku jajaka kasep. Hoyong ku aksara anu uninga. Ieu jalmi teu kersa kulem. Si engkang mah sok kitu. Nyi Onih kasindiran bari toleh imut jeung gilar panon siga namun teu era ku caritaan tadi ulah-ulah silih kenyang tuluy ngarangkul ngan hanjakala pemudana geus ngaleos ngajugjug jalan anu beuki lila beuki teu katara sabab katingalina ku Nyi Onih geus jauh katambah cahya bulan rada surem nyusup kana mega siga nu ngingetan kanu geulis gerang ngampih sabab geus peuting. Nu harita oge Nyi Onih unggah ka imah tuluy tutulak. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.